Hati kecil berbisik untuk Bang, teman. kamari kemana ya orang tuh manggil? Orang segala dia tadi Cika pondok. Bah, bohong. Serius? Jadi itu orang tuh kamarinya, Bang. Kamari itu yang itu si mamang itu nyawa we. Ah, lu bener. Cek saha ya teh? Seriusan? Muat. Awewe sih nah. Heuh, jeung awewe kamari teh. Ah, salah nempuh meureun. Dah. Ayo cepat. Wah demi Allah, da urang gawe kamari. Jeung babaturan maneh cenah kamari teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Lompat aduh. Lama ya Udut. Mun kayak pada main. Kamarinya. Si ieu ngomong geus gawe cenah ngomong ka aing teh. Aing cek babaturan ngulain mah ya. Kuning jeung maneh ada teh. Yang awewe di cenah aduh. si teh kamari mending aing. Yang awewe na si teh bareng aing. Bareng Oh, aing. guys, aing jujur. Aing ulin jeung awewe kamari jeung sieu. Aduh. Lampahan ieu. Tuh da cik aing gimana mau goblogan. Kamari jeung awewe pa nih. Cik aing nanya ieu namanya ulin ka mana kamari jeung awewe teh? Geus tong sok kepo lah, nu penting mah geus apalnya. Aing kamari ulin Halus jujur, kudu jujur di jelema teh tah kitu. Tah. Ya, cing. Wah, Aing nanya enak kamarane. Lamun kerja awewe, ududahan teh eta marane. Nu sok arudud kitu tah. Aing ngeliat teh marane teh sok udud, duaan eta sok udud. Ari aing mau sok gitu. Ge awewe kayak gitu. Eta mending awalna teh ngambeknya. Ngambek mau sok gitu. Aduh, maksakeun aing gitu tah. Cik mang. Sorangan sok udud tah. Tara. Halus, idaman keur awewe teh. Mangkona tuh. Lobaan eta teh awewe hayang ke bentar udud teh. Aing udah liat ciksa tuh. Cek aing. Lobanan tuh tah rata-rata awewe kitu. Itu si Ai tuh. Yang mana Sok udud tah udud tara. Tara aing. Mana? Aing sih kolot. Tara udud. Aduh. Oh. Halus. Bang. Eta mun udud. Sapoe. Biak sabaraha bungkus nyamang ya? Heuh nya lamun dihitung-hitung lah mun rokok teh. Supaya teh nya beak teh 2 bungkus mah. Kadang leuwih teh. Taramahi ku 2 bungkus aing mah. Cek mang ya. Namun dipikir-pikir ayeuna. Udud sabungkus 20.000. Ya, namun dikumpulkeun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Heeh. Meureun geus meunang imah meureun eta jeung motor meureun euy mang. Oke nya tadinya nama gitu. Oh. Tah. Ayeuna nanya ka maneh. Ya naon mah? Seudut teh. Nyata orang-orang mah tuh. Halus. Boga motor teh. Motor teh urang teh masih minjeman kene ka batur mang euy. Aing mah boga. Imah? Heeh. Imah masih kena ngontrak urang ya. Yo, dengekeun aing. Aing mah kita kelas 4 SD ya udut teh. Udud teh. Poe 2 bungkus. Dimimiti can kapanggieun ku kolot udut teh. Nepi ka ayeuna ya 18 tahun ya, 18 tahun aing udut teh. Sali laki itu mah euy. Tapi aing mah nih gablek motor. Imah gedong aing sok. Banyak. Nya heueuh.